Bogor. Kowe tak sayang sayang, kene gawe wirang. Subrek tong poho lonceng na dulur tong hilap jalmi pelit kuburana sempit. Kamana si codet ieu? Jam 8 geus janjian jeung aing teu datang-datang sieun teu dibayar sugan. Aku tuh mak si mengerek yang pamajikan kuat gaya gitu kok sarek rapat paripurna. Teu nyahoon sia. Atuh kudu ganteng ye, kudu gaya kasep. Pandek yang pamajikan aing meureun. Kumaha sia we lah. Hayu. Ke Det. Kunaon maneh makean mawa si tayur? Ke mau pamajikan urang kumaha? Aku tuh mak, geus ulah loba omong. Hayu, berangkat. Embung ah. Manya teuing, bopat. Pamajikan aing di bawah naon? Na bagasi. Kelo sugan. Kang, urang mah ngabejaan lamun ke terminal ulah saeutikan kudu lobaan. Besingan di palak preman. Bener tah. Dengekeun. Hah? Heueuh oge nya. Det, Yur. Hayah, berangkat. Hayu. Berangkat. Det, punang cicing bae, hai berangkat buru berang. Pan motor napae kudu disela. Aku mah ases ya Det. Mau motor pae. Bura tuh. Bos lah. Kamarana nyata. Gede. Eta si kutu domba di si tayur, di si codet kamarana nya. Baju mending sarapih gitu keren. Kesempatan aing ieu mah ye. Baduh gua si Isabella. Suara Isabella tah sigana. Ajib ieu. Kesempatan aing. Baduh gua aing bena. Si kutu domba keun ku aing. Assalamualaikum, aku Kang Bancet. Waalaikumsalam. Neng montok. Nuju naon Kang Bancet? Nuju ngobrol jeung domba. Hah? Piraku ngobrol jeung domba? Maksudna keur ngangon domba, neng montok. Oh, sok atuh dilanjut ngangonna Akang. Nya, muhun neng montok. Hah? Montok? Sakitu kurusna eta domba. Maksudna keur diangon. Dombana teh montok gitu. Nya, sok atuh dilanjut ngangonna Akang. Ya neng, muhun. Mani jauh terminal bis teh. Oh jauh, cek saha deket teh. Mer ngomen domba wae. Terminal bus ge meuni teh nyaho. Udik, kutu domba. Bang, geuningan terminal daerah mah sepi. Palokan je. Oh, lockdown ya? Lockdown lah. Atuh meureun mau menang penghasilan, Bang. Oh alah. Oh.
Masih sabar mah. Akan kangen Nyai. Kangen kan Neng? Seru akan nengok kita ya Allah Nyai. Aduh. Ayo mangkat. Engke kangen ada di imah wae. Balik aja nama. Geus ayo mangkat. Iya, mari diku. Ya mangkat nanaon. Nanaon mangkatna? Balik ayo ka imah. Nanaon? Nah motor atuh ieu si Jarot. Pan urang opatan, aya gitu nanaon dashboard. Geus tenang, bisa. Jarot mah kuat. Bener. Aman. Lamun aing kunaon tanggung jawab. Awas. Akan tanggung jawab lo meneng kunaon. Meneng kunaon. Ya, awas ta. Siap. Tanggung jawab codet, ayo. Ka Akang lain ka batur. Heeh Nyai, tenang we Nyai. Nyekelan sing pageuh ka Akang. Akang mun ka asep make nu. Geus aduh, lila. Ayo. Balik. Ayo gerak Nyai. Ayo mangat. Codet bawa motorna. Siap. Aduh, buru Nyai. Geus kabeh. Aing mah poe. Ada kenceng Nyai, kenceng. Ka Akang. Pan ieu motorna disewa. Codet. Kumaha sih kayo? Aing geus arah geus tadi. Di, urang ngeun heula. Panas poe. Urang ngopi heula di imah. Siap, Parwe. Yuk, siap. Codet, sia sih gak bener mau motor teh. Kamu nyusul kumaha aing? Kok Codet? Aing mau jadi untuk cemeweh nasina. Codet, kalau una. Hei, kumaha ieu? Ini kayak aku. Cicing atuh cicing. Astagfirullah. Woi. Goblok semua motornya tolong. Rahasia goblok. Geus Nyai. Udah aduh. Ya, lamun sian teu cicing mah pasti make ieu. Tuh, si codet tuh, lah nyalakeun ka aing geus sarua. Codet sia. Bulan mau motorna. Geus Nyai, geus. Aing teh balik di kota teh hayang ka dieu teh hayang liburan, aing teh hayang bubungan naon di kieu-kieu. Pancet aing oge caricing kabehan. Oh, kacanggut-cenggut. Motor sian butut. Belum. Geus Nyai, erek ku tetangga geus. Geus ya. Ngasih cicing. Sia ku aing. Oh, sia kabeh teh. Nyiksa doang sia. Dengan aing euy. Geus, ulah nyeri-nyeri. Aing sial bawa sia mah. Tulungan dari, tulungan. Berat. Akang kuat tuh, kuat. Det, itu kunaon naringgalan urang. Oh nya. Geus lah, sing rek balik. Terus aing ulin jeung saha det sia balik. Tega sia det ka aing det. Det. Ulin jeung saha tuh det. Balik pula ah. Mau boleh jeung siapa? Assalamualaikum. Dih, ingin warga orang loba. Siap RW. Siap wae. Siap RW. Aku mah sialah. Aing jual mewe. Siap, Cet. Anu bener sia eta ambe saha? Bedewek lah. Nangga badog. Lain maksudna nang warisan.
di kolot aing. Siap, Cet. Anu bener sih Cet, lamun eta embeng ngabadog, kuing dihukum geus ya. Siap, RW. Siap wae. Aing ngali ngobrol jeung Hamsid. Aing ngobrol jeung Pak RW. Oh, masih weh. Burat we. Siap, Cit. Baik Ani, akan kulakukan jika itu maumu. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau akan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Si eta Odi meuni suarana meuni merdu. Aki jual bala duit, Cet. Mana duit we? Pusing aing ye. Setelah laku yang be. Ieu ku aing dibayar ieu. Mantap ya. Yang meuli awewe kurut ya. Ya, RW bena. Nuhun RW. Nah, nuhun sip. Siap. Oh, siap. Ya dia. Kan naik nyatet tadi si Bancet ngajual embe. Buru Pak RW. Panas itu ya, itu kan mewah lila. Gandeng deh. Siap. Ieu geus meh geus teu kuateun. Panas. Kedeung heula. Siap. Kumaha ieu? Geus beres pancan. Encan. Siap. Gila amat. Heula. Ieu meh lapareun. Sia, mah Pak RW teh. Kedeung heula. Siap. Ieu meh ieu, Pak RW, buru atuh. Atuh ayo geus ieu. Siap. Kenaon Pak RW? Ketika nonton mbak. Gandeng lah si Odi. Siap. Ini gila amat. Panas.